Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, Mang. Kumaha sehat? Alhamdulillah. Bonaon ieu, Mang? Aya ceng-celengan nu bisa kongkorongok teu? Oh, ceng-celengan. Aya ceng-celengan kumaha ge aya urang mah. Aya ceng-celengan nu bisa kongkorongok, aya ceng-celengan nu totonggengan, anu bentukna siga entok, siga gajah jeung siga badak ge aya. Nah, Mang maksud teh ieu. Uing teh hayang aya nu bisa kongkorongok teh kitu tah, ambe ceng-celengan teh kanyahoan boga duitna, kitu. Amun teu kongkorongok mah pan teu boga duit dia pajarkeun batur mah. Itu nya. Mane mah aya wae, Gop. Urang ku ceng-celengan bisa kongkorongok emang hayam jago. Ya sugan gitu Mang aya. Ari ieu paranti karedok teh lain mah. Iya. Ieu mah pade nyolekan endog entok. Dina bujur seeng. Aya tuh lagor balanja mah. Lihat tuh Mang Pengen nanya-nanya doang mau meuli. Mane mah nanya wungkul urang iya rek ngider yang ngambur-ngambur waktu urang mal meuli. Ngobrol udah murah. Mang, ngadenge teh cenah di lembur amang ari kena gusuran. Gusuran tanah nu mana, Go? Eta Mang anu lembur Cikeuyeub, anu beh dieu tanjakan Hangseur teh. Oh, lembur Cikeuyeub. Heuh eta Mang lembur Cikeuyeub. Cenah kan arek digusur. Nya. Tapi geuning asa ku pemerintah teh ngaganti rugi teh sadaek-daek kitu geuning. Meuni eueuh kebijaksanaan ka masyarakat. Atuh dapan di dieu teh loba masyarakatna. Naha disebutna teh eueuh wae. Disebut eueuh nama pajarkeun asup kaliang keuyeub meureun, Go. Oh no. Aing butuh refreshing, Wak. Naon? Ngising. Banget siang ngising. Saya nyawa teh refreshing, refreshing. Ngising deui. Ngemeng-ngemeng sia ningali si lago teu. Tuh di warung keur ngobrol jeung tukang corong. Emang aya tukang ceng-celengan? Aduh, jeung tukang corong goblok. Oh no. Eta ceuli apa daging jade. Anjing kalasar doana ge. Aing mah mampura aing tunduh. Goblok molor munding. Seret. Asar anjing dua anak. Goblok ge. Oh, jika nama masalah tanah anu penggusuran teh. Oh, nyaho teh sia. Batur arek gusurna aing nu tersiksana geuningan. Heuh jiga nama Mang kos meuni kos nu teu diararanggap teh geuning. Jiga nama uing teh kudu laporan jiga nama ka Sun Gokong. Bisa wae mane mah Go sagala Sun Gokong disebutan emang kepala pemerintahan Sun Gokong. Eta mah cerita dina film teh film layar lebar Siluman Kera. Nya abis uing arek laporan ka mana deui coba Mang. Ayeuna non pejabat geus gonta-ganti wae nya tapi jalan angger tuh tempo jalan sakit emang anu danana tibang ibaratna lah teh sabaraha lah ieu mah dibere ku puing-puing kehancuran ge anggeus kita lain puing-puing kehancuran puing-puing sacor beurang ngomong teh ka mana karep mane mah aneh-aneh. Ya sugan teh abang moal menerkeun keureuy Mang lah nya abis wing keur gabut lamun cara gabut mah teh Mang. Eta di darata can masalah penggusuran tanah teh anu di Cikeuyeub teh ya Go. Nyari data mah di ieu wae di parupulan wae. KTP, kakak. Tapi mau kejelasanan nepi ka ayeuna. Kawas nu arek kawin wae atuh di bubulan sagala KTP kartu keluarga araraneh teuing. Siap-siap we kedeung ge beurang di darata sugan teh beunang miliaran. 1 juta samiliar meureunna nu buta teu bisa liar. Aya Mang Uta, amang uta teu bisa liar geus urang geus beurang rek ngidar. Dan nu siang geus didata can. Data naon? Itu kebon sereh. Aduh, aing ngincar aja. Kebon sereh siapa panglegaane di Aing Kampung ngeri. Cikeuyeub.
Ya dan aing mah geus dumuk. Kebon sereh aing 1 hektar, kebon cikur aing 1 hektar, kebon hui aing 1 hektar. Loba aing mah ke kebonan mah. Buset dah, jadi 3 hektar meureun eta maneh. Maksudna teh lain 3 hektar dan. Tah ke kebonan aing teh kabeh nya hui, nya sereh, nya cikur dihijikeun. Anjing. Kebon mah tibang 1 hektar nu aing mah. Pisan atuh goblok. Aing mah 3 hektar. Si Budi kemana ngomong-ngomong? Nyaho aing ge. Dah, urang leangan si Budi. Ayo tuh. Ayo. Dan. Coba dah. Terus ah. Wongkah si we. Kalau bete teh aing. Tarunduk aing mah. Ah, teu bete taruh. Mana Red? Aing rek jangan si Budi sih nyaho si Budi. Iya, aing. Can nampak si Budi teh. Enggak apa euy. Aduh. Rek naon senangan si Budi Rep? Lain, Yob. Aing rek ngajakan nguseup ka si Budi ka danau. Danau mana? Eta danau dinya teh danau Cikeuyeub. Oh, danau eta. Heeh. Lainna danau eta rek digusur. Pan eta mah karak pendataan, sugan rek main gusur-gusur wae. Teu bener teh. Sugan, aing ge da teu nyaho sarua. Dari yuk we, lain mah nongkrong jeung aing bareng ya. Heeh. Yuk lana. Atuh ngomong-ngomong sia geus pinuh goblok dago wae. Kumaha sih teh geus diuk-diuk. Kena ge lewat si Budi mah. Kayak harim tuh. Mana neng? Cerang main cerang bu hanyir. Mainan sih karena repo.